Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kameumeut urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda. Jejer carita siluman leuweung peteng ayeuna bagian anuka 38 pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka 38. Kumaha salajengna sorot cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Ai nasa ari aranjeun tiluan teh rek naon perluna pangna ngahalangan kana jangjalanan kuring. Ceuk Mang Dira bari rutret ngabagi pangreret kanu tiluan. Ngeunaan saha dewek jeung batur dewek sia teu perlu nyaho euy, sabab percuma najan dibejakeun oge pasti da moal wau atuh. Lain gitu bengo dosol, cek si Radok bari ngareret ka si bengo jeung si dosol anu keur ngajaranteng tukang ngeunana. Heueuh teu naon atuh ari moal ngabejakeun mah. Kuring oge sabenerna mah da teu hayang nyaho. Ngan meureun ari pamaksudan mah kudu we dibejakeun. Sok caritakeun rek aya kaperluan naon aranjeun tiluan pangna megatan jangjalanan kuring. Perlu naon? Cek Mang Dira teuneng tur ludeung taya rasa kakeung. Bubuhan Mang Dira mah bisa disebutkeun jawara kahot anu lain sakali dua kali ngalaman jeung yang hareupan kaayaan seperti kitu. Sarua deuleu sia oge teu kudu hayang nyaho kana pamaksudan aing oge sia. Dewek jeung batur-batur dewek mah teu ngabogaan maksudna naon sia. Nya syukur atuh ari teu ngabogaan maksudna naon mah. Satadina kuring mah sugan tea atuh da rajen tiluan rek aya keperluan ka kuring. Kitu meureunna. Punten atuh ulah ngahalangan jalan. Kuring rek ngaliwat puguh kerusuh kuring teh.
keula itu gampang gitu wae dulu bisa ngaliwat ka dieu Mas ya, sebab ieu tempat emang merupakan wilayah kekawasan dewek. Jadi sing saha wae nu ngaliwat ka dieu tanpa kecuali kabeh oge kudu masrahkeun barang bawaanana kitu sia, ngarti henteu? Henteu ngarti kuring mah. Asa kakara ngadenge aya jalma ngaliwat kudu mayar sagala. Kawas mobil nu ngaliwat ka jalan tol wae. Jeung deui da kuring mah teu barang bawana naon atuh. Piraku teu katempo ku anjeun. Apan sidik kuring mah lumapana oge lengo. Aya oge ieu bedog da butuh bedog mah keur ngababadan kakayon anu ngahalangan jeung jalaneun. Walah sia. Montong ngabohong. Nya ari babawaan mah teu barang bawana naon sia. Da ku dewek oge kadeuleu. Tapi ari duit mah pasti mawa meureun. Asa piraku jelema indit-inditan teu mawa duit mah. Kumaha mun hayang jajan atawa hayang meuli udu di jalan. Hah? Eta geuningan katenjo dina saku kampret mah meni nyondol gitu. Pasti eta teh wadah duit. Sok buru kadeukeun. Bisi kaburu ku dewek ditindak sia gancang pikeun. Bisi robah pikiran manten dia. Sok arah yang salamet mah geura pasrahkeun duit. Cek si Radok beuki wani we nyaritana teh. Kedah katempona Mang Dira jika jalma anu bolos strong eueuh pangabisa meureun. Nya aya we ari duit mah ngan teu gede. Ieu nu nyondol dina saku kampret mah lain duit, tapi dompet bako jeung dun kawungna. Nyari rek ngasaan mah hayeun we, tapi ulah kabeh eueuh deui da. Lain menta bako dewek mah deuleu. Keur naon bako? Jika aki-aki wae ud bako. Rokok oge loba kene di warung deuleu. Sok lah. Buru gerak kadeukeun eta duitna. Kajen lah rek sabara-sabara oge. Buru gerak kadeukeun. Cek si Radok bari namprakeun dampaleungeunna ka hareupeun Mang Dira. Ih, teu beunang di bejaan. Puguh tadi geus disebutkeun. Boga duitna oge nganu keur saeutik kuring mah. Moal cukup keur sapoeeun. Coba ieu lumampah kuring ka hitung panjang kene. Lah, hayo we diajak ngadongeng atuh Kang. Cokot we langsung rebut tina saku kampretna. Karesol tea ngadengeunna Kang. Cek si Bengo nyelengkeung ti tukangeun. Puguh da jeung nyana atuh. Saha jalmana anu teu kesel ngabandungan si Radok anu ngadon loba tatanya ka Mang Dira. Padahal kari rampas we naon hesena. Gitu cek pikir si Bengo. Bener oge Bengo we. Tapi da lain tugas dewek kaparan eta mah. Pek atuh ku si lain geura rebut. Lamun ngalawan mah ponaran we sakalian Bengo. Cek si Radok kalah nita ka si Bengo. Kan bae lah bagian kuring nu kitu mah Kang. Pira oge ngalawanan aki-aki geus baut taneuh atuh Kang. Temal si Bengo jika nu maido ka si Radok nyaritana teh. Sabab panyangkana rek kumanehna langsung kalah kanitah deui ka batur. Srog. Si Bengo harita maju ka hareup. Pok nyarita ka Mang Dira. Di barung jeung ti poporongos awahing ku ambak meupeus keuyang ongko ka si Radok. Aki-aki kolot kumaneh. Tita tadi aing geus giung deuleu. Bosan ngadengi omongan sia teh. Aing ayeuna moal rek ngadua kalian nyarita. Mending dipentas secara biasa teu make jalan kasar. Atawa kudu dipaksa ku aing. Sangkan sia masrahkeun eta nu aya dina eusi saku sia. Sok pilih buru sia. Montong ngalobakeun mikir. Cek si Bengo sarua we mahna oge kalah loba omong. Cenah tadi nyebutkeun rebut langsung tina saku kampretna ka si Radok, tapi mahna ngadonanya kene. Ari sia kumaha Bengo? Cek sia tadi geus bosan ngadenge aing ngocoblok wae teh. Ari ayeuna sia kalah ngalilakeun waktu geuning. Ngadon mere pilihan sagala. Memangna keur acara kuis belegug sih teh. Cek si Radok sesentak ti tukangan si Bengo. Sia dan nu kitu teh mah sia aki-aki pewat.
jadi we aing dicarekan ku si Radok. Dia kan buru duitna, kan bae sabaraha we lah bogana dia buru-buru bro. Cek si Bengo molotot bari leungeunna ngaragamang rek ngodok kana saku kampret Mang Dira. Kurang ajar sih ya. Jol ieu sarwana. Abong manusia jahat. Cek Mang Dira. Akhirna manehna oge geus teu kabendung deui amarahna. Kituna teh bari mundur sabaraha lengkah ka tukang dina sikap anu sayaga rek ngayunan lawan. Podaran sakalian Bengo podaran. Nyaluntang aki-aki teh. Hayo sapatkeun ka ieu huluna, tuman we. Bengo. Cek si Radok ngagorobok. Itah maehan Mang Dira ka si Bengo. Teu kudu dititah oge, memang rek dipodaran ku aing mah Kang. Dasar aki-aki musingkeun, hiat siat serepet. Si Bengo langsung ngalugas bedogna. Hiu belesat. Seseukeut bedog ngabelesat rek nurih kana beuheung Mang Dira. Tapi Mang Dira oge puguh lain jelema nu atah warah. Mireungeuh lawanan nu langsung narajang nyebetkeun bedog teh pikeun manehna mah teu ngarasa sewak atawa geumpeur. Gilak plos. Sabetan bedog si Bengo ukur ngakan tempat kosong. Sedangkeun ari Mang Dira nama masih tagen di tempatna ukur ngagilak saeutik. Teu ngejatkeun suku-sukuna acan. Nempo hal sarupa kitu lain deui si Bengo nafsuna. Asa diheureuykeun beureun kudu jadi lawan. Dasar jelema nu keur dikawasa ku amarah. Padahal lamun mikir masih Bengo teh bakal sadar. Yen jalma nu harita jadi lawanna teh lain jalma sabongprong. Sakumaha ceuk panyangka manehna. Kurang ajar sia. Dasar aki-aki lebokeun jurig tetelo sugan sia mah. Dicacak disiksik diwalang-walang sia waing. Cek si Bengo. Kituna teh bari buut nyabatkeun deui bedogna ngarah kana sirah Mang Dira. Laplos deui. Bedog si Bengo ukur ngagilisir kaluhureun sirah Mang Dira. Mang Dira masih kena nangtung di tempatna. Mireungeuh kitu, si Bengo jadi leuwih ambek. Harita kene bedogna langsung dicacar bolangkeun rek dipake nguak ngawik sakujur awak Mang Dira. Wuku hiu. Tapi dari Mang Dira mah lain lawanan si Bengo. Malahan sanajan tiluanana maraju kabeh oge bareng can karuhan bisa ngelehkeun Mang Dira. Sebab tingkatan pangarti jeung ilmu pangaweruh nah tiluanana oge masih jauh aya di sahanapeun Mang Dira. Sanajan si Bengo teu sirikna geus ngetrukeun sakabeh ilmu katut pangandiwasana. Angger sabetan bedogna sakali oge eueuh anu meneran keuna kana sasaran. Ulah boro keuna kana awak. Cek paribasana teu bisa noel-noel acan kana bajuna oge. Mang Dira salila ieu can boga karep pikeun males panarajang sabetan bedog lawan. Ukur gulak-gilak saeutik bari tetep teu ingkah ti tempatna. Atuh puguh we pikeun si Bengo mungguh matak aral pacampur jeung ambek. Mireungeuh lawanna jiga anu tenang seperti kitu teh. Kulantaran ngerasa capek cen si Bengo tungtung nama ngadon ngajanteng bari ngahegak kerep naker. Panona katempo molotot. Jadi nate ambek nyedak tanaga midak pok nyarita bari hahaok di barung kutu tunjuk kana beungeut Mang Dira. Setan aki-aki turunan jurig jarian sugan sia mah aram jadah nyapekeun sia ka aing teh. Aduh hayo sia maju gunakeun ta bedog teh lain di sesoren wae sia gulak-gilak teh jelas sia kiki peot. Cek si Bengo jiga nu geus aral naker. Kuring mah teu kudu ngagunakeun bedog teh tadi oge mun rek niat mah ngalawanan garong kotok eueuh pangabecus jiga sia mah capek-capek jeung kateu ari make jeung kudu ngagunakeun bedog sagala. Disintrek oge moal teu langsung kojor jelema model ilaing mah. Tembal Mang Dira mapanas nu jadi lawana. Setan sombong sia aki-aki akan jurig. Hiat. Si Bengo geus teu kaampeuh deui amarahna. Panas ngadenge omongan Mang Dira anu jelas-jelas ngaledek ka dirina.
harita bedogna dibabadkeun deui rek dipake nigas beheung Mang Dira. Tapi sakali ieu mah Mang Dira teu ngagilak. Hukap congo bedog anu keur nyuruntul hareupeun beungeutna teh beunang ditewak terus dicentok disakalikeun atuh puguh we. Tumerapna awak si Bengo jadi ditolonjong nyolontod ka hareup. Badogna leupas tina cakelanana. Wuk solontod hiuk cakung cebrot celebet walana kedebut. Awak si Bengo langsung kedebut nyuksruk. Beungeutna nyuksruk satarikna nyium kana tunggul haur. Teu cukup ku sakitu, cakung deui tonggongna ditajong ku Mang Dira. Atuh geus teu bisa manggap mulia deui, si Bengo tuluy ngalengkerek kapiuhan. Beungeutna barared teu puguh rupa, jaba geretihan. Alatankeunna kana tunggul haur anu teuas jeung sareukeut. Sugan kudu kitu sia. Nah asana teh sok sia maraju deui nu sajena. Hayo maraju tuh tenjo. Baturan sia mah ngadon hees deuleu dina tunggul haur, sok maju. Cek Mang Dira bari rutret ka si Radok jeung si Dosol anu harita keur pating jaranteng jiga nu kasima. Ruas nampa si Bengo anu geus rubuh nyuuh kana dapuran haur. Tapi antuk nama si Radok nyarita ka si Dosol. Kurang ajar. Kumayu sia aki-aki lebokeun jurig. Hei Dosol, maju si laing euy. Podaran eta kieu teh. Ayo, buru maju. Cek si Radok marentah ka si Dosol sangkan maju ngayonan Mang Dira. Tapi ari anu dititah maju nama batan daek maju kalah undur-unduran. Anu akhirna berengbeng we. Si Dosol lumpat tarik naker geus teu nolih ka si Radok anu gogorowokan nyarekan ti tukang ngeunahna. Si setan kalah mangpret. Dosol montong lumpat sia teh goblok. Dosol ka dieu mantong deui sia. Dosol cek si Radok ngagorowok ka si Dosol anu geus jauh ti dinya. Montong maksa ka jalma nu embung sia. Matak mangpret oge kawani eta batur sia teh. Hayo jeung sia ayeuna mah tuluykeun gelutna. Lain hayo we ngandalkeun batur. Leheung lamun nu diandalkeun teh araya pangabecus mah. Buktina geuning keuyeub apu bungkul. Sok buru wani teu ngalawan ka dewe. Cek Mang Dira mapana si Radok. Aki-aki setan barakasakan lebokeun curig tetelo. Dicacag sia ku aing mah. Si Radok geus teu kuat deui nahan amarahna. Harita keneh manehna nyabatkeun bedogna di uwak awik ngarah kana sakujur badan Mang Dira. Halah sia sarona we ngadon gardes sungut wungkul. Sok lamunnya bisa cacag awak aing tah. Cek Mang Dira tenang naker ukur ngagulak kilekeun deui awakna we manehna mah. Teu beda jeung waktu tadi ngalawan si Bengo. Tapi ayeuna mah Mang Dira geus teu hayang ngalila-lila deui tarungna. Sabab manehna ingat kana tujuanana. Harita Mang Dira metakeun leungeun ka tuhu ngawangun tenggelan kepangna. Hiu cobron temes deui. Keuna pisan kana pipi si Radok. Walah setan sia ngabonggohan sia ka aing jurig. Si Radok jadi ngocehak. Awakna ngajarig-jeg ka tukang. Pipina karasa panas nyanyautan kakeunaan ku ajian semu guntingna Mang Dira. Untung sakitu oge Mang Dira teu boga niat deleka. Dina matakeun ajianna teh ukur ngagunakeun satengah tanagana teu dinyakeun pisan. Tapi ku sakitu oge lain deui tumerapna ka si Radok mah. Sirahna karasa jadi lungleng asa katur lengan. Pipina beuki dieu beuki panas asa direrap. Sorontod cerig jeug. Awak si Radok sasolontodan jejerig jeugan. Teu beda jeung hayam anu kakeunaan ku curig tetelo. Si Radok maksakeun mancuhkeun deui kuda-kudana. Sakitu geus ripu oge manehna aya karep rek nuluykeun deui tarungna. Aduh, halah. Montong ngarasa geus meunang sia. Aing can rumah saeleh agi-agi haram jadah. Cek si Radok bari angger
ngajak diajak-ajak oge kuda-kudana teh teu bisa ajak wae kalah hayo we selontor ku koloyongan jiga jalma nu keur mabok menggeus lah kate teu ari dituluykeun oge ieu tarung moal balik sakitu awak geus selontodan kitu oge make jeung boga karep hayang neruskeun deui tarung aing geus eueuh waktu lah rek nuluykeun deui lampah ieu bisi kaburitan di leuweung tuh urus batur silaing anu nyuksruk kana tunggul haur karunya engke we teruskeunana gelut mah mun panggih deui hayu euy assalamualaikum leos we Mang Dira ngaleos indit di harapan si Radok anu masih sulantar solonton beri gigi deug nahan kalieur dina sirahna nempo lawana ngaleos jiga kitu si Radok ukur mencrong laju ngajawab Waalaikumsalam dajeng nyana deui ari geus sadar mah manehna oge mikir broning bisa nuluykeun tarung ku ngarasakeun kanjerena oge geus teu boga rasakeunana atuh saturuna si Radok muru ka tempat si Bengo ngagoler laju ngahudangkeun geus udang leos weh duana ngaleos ninggalkeun eta patempatan cag urang tinggalkeun kayan si Radok anu bobor karahayuan eleh tarung ngalawan Mang Dira lalampahan Mang Dira anu keur aya di satengahing lumampah nyaeta nu rek ngajugjug ka leuweung tiis atawa leuweung peteng oge urang tunda heula insyaallah kapayuna baris kapedar deui ayeuna urang nyaritakeun Wirayuda anu keur aya di satengahing leuweung peteng nu sacara alam gaibna mah keur aya di karajaan leuweung peteng teh teuing geus sabaraha poe lilana lamun nurutkeun waktu di alam manusia Wirayuda ayeuna geus di dinyana Wirayuda ayana di dinyana teuing geus sabaraha poe sabab ari ceuk rarasaan Wirayuda mah acan panceg sapoe acan nepi ka waktu eta teh harita Wirayuda keur diuk bari ngareureuhkeun kacape di handapeun tangkal anu dauna ngarampida ka handap sabab saenggeusna manehna ngelehkeun patih Gili Bajra Wirayuda acan panggih deui jeung para ponggawa kerajaan leuweung peteng hiji-hiji acan aing jadi kata limbeng ngadon asruk-asrukan ke alam curi genderuwo jiga kieu apanan sakudu nama aing teh ngajugjuk ka leuweung tiis nah di lebah mana atuh pernahna eta tempat anu kata leuweung tiis teh nya asa poek jeung hese pikeun aing hayang kaluar ti dieu garendang Wirayuda ngomong sorangan sabab sabadana ngarasa cukup reureuhna jung we Wirayuda nangtung jen ngajanteng heula mikir-mikir pilampaheun rek ka mananya lumengkah sangkan bisa sagancangna kaluar ti eta alam genderuwo kagok aing mah sakalian we rek didatangan ka tempat rajana ieu karajaan siluman curi genderuwo maksud aing terek nepungan ka karaton sugan we menang katerangan ngeunaan kumacarana kaluar ti ieu leuweung jeung lembah mana ayana leuweung tiis nu rek dijugjug ku aing nya mending tanyakeun ka rajana geus boga kaputusan kitu mah leos we Wirayuda ngaleos ti dinya rek ngajugjug ka karaton Prabu Giliwesi tapi karek oge sabaraha lengkah rag Wirayuda ngarandeg ngeureunkeun lengkahna terus ngahuleng jiga nu keur mikir heueuh lamun aing rek nepungan karajana ieu nagara juri genderuwo artina aing kudu ngabukakeun deui panon batin aing sabab lamun ku cara panon lahir mapan sidik bisa kurlingeunana oge tatangkalan wungkul bener kitu gerantos Wirayuda bari reup panonna peureum tekung silila oge geus beunta deui bray tetempoanana jadi robah
leuweung geledegan teh ayeuna mah jadi ngarupakeun pakampungan atawa pilemburan tempat caricingna rahayat curi genderuwo. Satuluyna Wirayuda harita lempang deui maju kabeh kaler sabab nurutkeun panempo panon batina tempat atawa karatona kerajaan juri genderuwo teh aya di kalereun di tempat anu keur disorang ku dirina. Anu akhirna stroke Wirayuda anjog ka hareupeun hiji wangunan anu kawilang pangagrengna di eta tempat. Sabab sapaparat maena lempang karek ayeuna manggihan wangunan anu beda jeung wangunan-wangunan nu sejena anu tadi geus kaliwatan. Pasti iya ya karatona rajana juri genderuwo teh. Aing yakin sabab rada beda ieu mah wangunanana. Alus jaba agreng deui. Bener. Itu tuh katempo di hareupeunana aya gulang-gulang, aya kana 4 urangna keur pulang anting. Lelumpangan bari marawa pakarang. Kela rek dideuketan heula ku aing. Moal jug langsung nyamperkeun. Sabab pasti bakal dihalalangan ku eta gulang-gulang atawa para ponggawa oge. Lamun aing ujug-ujug totorojog asupna. Cek Wirayuda ngagerendang. Tuluy ngetayap lempang ngadeukeutan. Lempangna sulangkar salingker kana bangunan sejen. Sangkan teu waka katarempeun ku para ponggawa anu keur ngajaraga karaton. Heueuh bener. Ieu pasti tempat rajana teh. Kumahanya samperkeun wae kitu sacara ditaragal langsung atawa daguan heula. Bari nitenan kayaan ti lebah dieu. Tapi kacakeul cangkeul kudu nungguan mah. Apanan aing teh kudu sagancangna bisa kaluar ti leuweung kerajaan si curi genderuwo ieu. Lamun cicing bari nyumput wae mah. Piraheun aing bisa nuluykeun deui lalampahan. Pikeun ngajorag ka tempat jalma turunan Kirangga Seta anu nalasi Dharma Seta teh. Boa-boa memang aya hubunganana ya antara leuweung tiis jeung leuweung peteng teh. Aing boga pirasat pasti aya kakaitanana ya antara ieu tempat jeung jalma nu rek diteangan ku aing ge mah. Kitu ceuk pamikiran Wirayuda. Tetela pirasatna seukeut lila-lila mah kumanehna jadi kabuka tur kaharti. Naon sababna pangna manehna jadi los-los asup ka leuweung peteng atawa kerajaan leuweung peteng. Sanggeus boga kayakinan kitu mah Wirayuda geus teu ngalobakeun deui mikir. Harita keneh lempang muru ka hareupeun karaton Prabu Giliwesi anu keur dijaraga ku 4 urang ponggawa. Barang sok cuk langsung pating laliuk eta ponggawan opatan teh. Bari pating sereudeg nyamperkeun ka Wirayuda, pok nu panghareupna tumanya di barung jeung nyentak. Marusa. Nah sia rek aya kaperluan naon sia? Aya keperluan naon bisa asup ka negeri aing? Bari tulumba tolombo ka hareupeun karaton sagala. Pokna bari langsung ngulang-ulang gadana geus siap dipake ngagebug sirah Wirayuda. Sabab katempo diulang-ulang nate luhureun pisan sirah Wirayuda. Punten. Sabab eta gada diulang-ulang nate luhureun pisan sirah Wirayuda. Kela sabar heula Mang, sabar Mang. Kuring mah moal aya kaperluan. Maksud kuring teh kuring moal rek nyeun kaributan atawa ngacaukeun ieu nagara. Kuring aja datang ka dieu kusabab aya perlu. Aya tanyakeun hal anu penting ka Raja Mamang. Bener pan ieu wangunan teh nu dijaraga ku Mang jeung batur-batur Mang teh imahna raja, bener teh Mang? Cek Wirayuda nyebut nama Mamang ka eta ponggawa. Rek aya kaperluan naon sia? Make jeung nyebut Mamang sagala kaing. Kieu oge aing teh pejabat deuleu. Ari ngomong ke pejabat mah sia kudu hormat. Bapak atawa juragan gitu nyebutna.
coba jeung nyebut imah deui, dasar manusia kurang gaul sia mah. Ari tempat raja mah lain imah ngaranna, tapi karaton atawa istana belegung sia. Oh heueuh, hampura poho atuh mang, nya maksud kuring oge karaton kitu tah. Tapi tadi masalah ngomong mang, hampura. Ari urusan kuring mah aya keperluan naon-naonna manusia. Anjeun jeung batur anjeun mah teu perlu nyaho. Sok gancang bejakeun ah. Aya eueuh raja mamang di jero imahna. Maksud kuing teh di jero karatonna. Aya eueuh. Tapi sabada rengse nyarita kitu, nah atuh ari ujug-ujug. Eueuh. Waktos nah kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.